Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasuan baraya kaum dangu haturan tebang dangu deui sareng Mang Maman di lembur suka tengah. Hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun laksa ketiga bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satiana. Kumaha baraya sadayana dararamang mugi atuh aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah. Baraya kaum dangu Mang Maman teh di dieu bade neraskeun hanca anu kiwari katunda kalayan judul disampakeun batu nisan nu dikarang ku Bapa Sapaka anu adiropea deui ku Mang Maman. Baraya kaum dangu supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat manja sim kuring kiwari teh isuk-isuk kepaotong sareng nyititi geus kacarai manehna kacida heraneunana lantaran Suryani can katempo bijil disangka ku manehanana tunduheun pedah peuting tinu hajat. Tapi penasaran terus ditempo. Kacida paotong ngeurewaseunana peda Suryani eueuh di kamar katurug-turug banto kamar teu dikunci. Barang ngareret kana meja leutik breh katempo aya karatas ditilep-tilep kawa surat. Kumanehna terus dicokot. Ari dibuka tetela surat ti Suryani. Terus wae dibaca. Barang tamat macana surat Pak Otong gogodeg sok surat teh dibikeun ka Nyi Titi ku pamajikanana dibaca. Na ari tamat gorowok teh ceuri handeuleueun meureun bedah adina ngaleos teu bebeja heula. Geus Nyai, keur naon make diceurik sagala? Da moal aya gunana anggur hayu urang teangan sugan can jauh. Toko urang tutup poe ieu mah barudak kerahkeun sinaneangan Suryani bagi tugasna nu ka kidul, ka kaler atawa ka kulon. Kabelah wetan urang teangan ku urang, ceuk Pak Otong bari beubeuta. Nyi Titi kuragi rudang dan sanggeus beres bring arindit pada boga tugas masing-masing. Tapi sakitu sapoe jeput disaksrak teh tetep wae teu kapanggih. Malah barudak mah geus daratang terus nyarangu keur nyampakeun Pak Otong sugan wae cenah balikna bareng jeung Suryani. Baraya kaum dangu keur kitu jol aya nu datang. Si horeng nu datang teh aliana barudak kariwaseun pisan sok sieun maranehna disalahkeun pajarkeun henteu ngajaring. Malah aliana oge heraneun lantaran tokona ditutup teu jeung kawasarepi deui pok nanya ka barudak. Ha marana Ari Pak Otong sareng Suryani
nuju nyaraba gitu mani jarempling kieu. Anu mawi nuju milari Suryani, margi anjeunna mulih nyambungan ti juragan Jaja, teras minggat duka ka mana malah abdi oge nembe dongkap tas milarian, jawab barudak. Aliana ngaranjuk ngadenge Suryani balik di ondangan terus minggat teh. Boa nempo ka aing jeung pamajikan. Pang Suryani tepi kaludeng kitu teh, ceuk geurentes hatena. Keur kitu Jol Paotong jeung Nyi Titi daratang. Kacida manehna atoheunana nyampak Aliana teh. Sanggeus sasalaman pok manehna ngomong, "Oge, ulah bendu wae. Punakan deh wengi tadi kapolosan dipangminggatkeun ku Punadi malah tos disaksra ka kampung-kampung sareng ka kota. Namung dedeup wae teu kapendak. Ari pasalna mah aos wae ieu serat ti anjeunna kanggo ka juragan," ceuk Paotong bari mikeun surat. Baraya surat ku Aliana ditarempanan terus dibaca di jero hate. Manehna ngaharuk semu kacidahan deuleueunana, pok nyarita, "Kang, ku abdi kahartos Pang Suryani minggat ngantunkeun akang sareng cece. Nu jadi lantaran mah abdi kumargi eta abdi katempuhan kedah milari sing dugi kapendak deui. Enjing mah urang tehangan wae ka Cianjur sugan aya di bumina. Akang ku abdi bade disamper ka dieu surang sareng kana mobil," ceuk Aliana bari pamitan. "Mangga," jawab Paotong bari jajab semet buruan. Baraya kaum dangu, isukna Paotong jeung pamajikanana geus disamper ku Aliana. Malah mobilna geus nyemprung gancang pisan ngejugjug ka Cianjur. Ari geus tepi cut tarurun, mobil diparkir sisi jalan, maranehna terus nanjak mapai-mapai sawah, mipir-mipir pasir. Teu lila tepi ka imah butut anu doyong kawas rek runtuh. Di pipir eta imah katempo aya nini keur moyan. Nyi Titi teu poho deui ka eta nini teh, malah terus dirontok kawas sonoeun pisan bari omongna, "Ama, ieu abdi mugi ama ngahapunten abdi sareng Kang Otong Tambelan henteu gumati ka sepuh teh." Baraya kaum dangu ibuna teu ngalahir ngan ukur melong ka tatamu teh, sabab aya nu teu wawuh karek papanggih harita. "Geus Nyai, tong make ceurik sagala, tang tuai ku ama dihampura. Burung palung oge anak, ama wajib ngadoa-doa supaya gelade milik jeung naha geuning teu bareng jeung Nyi Suryani. Pareto manehna teh ku emak dijurungkeun sina nepungan Nyai ka Bandung, panggih atawa henteu," ceuk indung Nyi Titi kawas hayang geura nyaho. Nyi Titi tanggah netep ka indungna. Bari inghak-inghakan pok nyarita, "Nu mawi ama, Pang abdi ayeuna ka dieu teh milari Suryani, sugan wae aya di dieu, wireh minggat tengah wengi," ceuk Nyi Titi. Bari darekteuk ngadongengkeun ti mimiti kadatangan Suryani tepi ka waktu harita. Aliana sanggeus Nyi Titi tamat ngadongengna, gancang munjungan sarta pok ngomong, "Emak, mugi ulah rengat manah
Ieu kajantenan teh sadayana kalebatana abdi margi upami Suryani teu kenal sareng abdi tangtos anjeunna moal kabur nganturkeun emak janten ayeuna abdi katempuhan sana sawios emak ku abdi bade dipilari supados tiasa riung mung pulung deui sareng emak tah sajaroning abdi milari Suryani mugi emak kersa ngali wae ka Bandung riung mung pulung sareng Cetiti. Mangga Aden, emak ngiringan nemung Aden ulah asa ketempuhan margi Suryani minggat teh maksud manehna sorangan. Baraya kaum dangu tidinya bering baralik deui ka Bandung kacida indungna Titi betaheun di Bandung teh lantaran di eta kampung ayeuna mah santri unggul. Ari aliana sanggeus merenahkeun indung Suryani leos balik sajajalan gawena ngalamun wae nyeri perih karasana peda Suryani ngaleos henteu bebejah. Manehna kacida bingungeunana kamana kudu nyusulna da puguh donya teh lega atuh ngadadak paromana jadi nguyung bari ngomong dina hatena teung teuingeun Suryani nyiksa teh kabina-bina naon atuh dosa enggang teh nyai make luas leos. Baraya kaum dangu isugna biur aliana ngalanglang kota maluruhna Suryani teh ka Sumedang, Garut, Tasik, Cirebon enggeus heuting kakara balik. Sejen waktu kabawahan kaler saban awewe ngaliwat sok diteges-teges sugan wae cenah Suryani. Saban poe manehna tara ngantor gawena teh kurulang kuriling bae malah harita mah maluruhna teh ka Sukabumi bari sakalian bebedil sugan wae cenah papanggih di pakampungan. Sapoe jeput bebedilna teh tapi teu manggih piit-piit acan bada asar kakara manehna balik di Sasak Citarum reug eureun terus reureuh di saung bari ngagalehe kana bangku neuteup cai nu ngaguluyur majuna jiga laun. Keur kitu geleber aya ti kukur celek aeunteup dina pucuk awi atuh aliana ngorejat gap kana bedil terus lempang ongko-ongkoan ngaliwat Sasak bedilna diwenggang ari rek dibekaskeun geleber manuk teh hiber pindah tidinya tapi masih keneh deukeut. Saban-saban bedil diwengkang manuk teh sok hiber deui pindahna henteu jauh ku aliana terus diudag-udag hatena keheul asa diheureuyan. Sanggeus jauh pisan di Sasak manuk hiber deui nyirorot ka walungan celek eunteup dina tangkal waru nu malang sisi walungan. Aliana gancang ngawengkang bedilna jeger dibekaskeun gurupuk manuk teh gugurupukan manehna gancang muru manuk ngejat kawas rek hiber deui tapi teu bisa geunpluk wae rag-rag kana cai. Kakalapakan kabawa ku arusna Citarum ari aliana ngan ukur olohok hatena nganggereus make watir sagala rupa ka eta manuga teh nu diteuteup kekeleupekan na beungeut cai.
Baraya kaum dangu manehna ngaharuk geek diuk dina tangkal waru bari neuteub kana cai ret deui kana keusik kaparengan handa peundahan waru teh aya lama karoang ku keusik terus kumanehna dikoerekeun ku kucubung bedil hari gorehel teh sapu tangan. Eta sapu tangan buru-buru dicokot terus diilikan breh juruna aya aksaraan Suryani beg hatena mentegeug da tetela eta teh bogana Suryani manehna oge geus apal curucud cipanona teu kaampeuh segeruk ciri kawas budak bari sasambat dedeh teuing Suryani kunaon atuh tepi ka tega kana pati ludeung malidkeun maneh nah bet puguh-puguh benduka engkang teh geulis nah teu watir ninggalkeun kolot sareng ceutiti keun wae nyai engkang mah tunggara oge. Brai sapu tangan teh dibeberkeun deui badabei cipanona bijil mani nyurucud Suryani cenah sapu tangan teh diajak ngomong ngewa kunaon kangkang teh geulis ieu engkang katandasa moal waragri engkang teh Suryani buah hate engkang meureun nyai teh nu bieu ngajirim jadi manuk teh duh ampun Gusti ceuk aliana bari segeruk ceurik ka nyenyerian. Baraya harita cureuh hujan poyan ngemprul manimuruh muy di belah kulon layung hibar cahayana nyaangan Citarum katumbiri melengkung kawas notoge hiji kampung anu dicicingan ku Aki Mahmud malah Aki Mahmud keur ngagalendud ngaji Yasin mahanan kanu arek maot hari nini gawena ngan sesegeruk watireun kanu gering harita keur balik mepeh nunggu dawuh. Suryani brai beunta panona pinuh ku cimata bibirna kunyem kawas rek nyarita tapi teu bisaeun pok reup deui peureum napasna ngahega kawas nu capek terus ngahanju ceklek lastari mulang ka jati mulang ka asal gabrug nini ngarontok bari ngagerewek ceurik sarata ngagugulung Suryani innalillahi wa inna ilaihi rojiun ceuk Aki bari ngarurub Suryani terus dipindahkeun sarta nyeungeut parupuyan. Baraya kaum dangu aliana anu masih keneh diuk dina tanggal waru bari ngalamun ngareunjag reuaseun pisan lantaran aya awewe ngolebat leumpang luhureun cai gancang manehna babacaan maca panyinglar jurig wuriding bulu pundukna cengkat hatena ratug manehna gancang nangtung leos balik deui purat perot barang tepi bus kana mobilna hari direret dina luhureun sasak breh aya awewe
Dedeganana sarua jeung Suryani, terus lampu mobil kumanehna dikontakeun. Ari bray gajleng teh eta awewe luncat ka Citarum bari ngajerit, "Tolong, tolong, tolong." Ngroi bulu carangkat deui, sea mobil dijalankeun. Mani apeng-apengan bakat ku gancang. Suara rem dina tikungan mani ting carekit. Pada larang Cimahi geus kaliwatan. Barang tepi ka imahna bus mobil dikagarasikeun. Manehna gancang asup ka jero imah, gebrug meubeuteun maneh kana kasur. Baraya kaum dangu istrina kacida heraneunana nempo tingkah laku salakina kitu teh. Terus diburu bari ditanya, "Pak, kunaon ai apa teh? Teu damang?" Aliana teu ngajawab. Gawena melong wae ka istrina, kawas aya nu dikandung dina hatena. Sanggeus tenang pok manehna terus terang ka istrina, anu kalampahan ku manehna mimiti panggih jeung Suryani di Tegalega tepi ka waktu harita. Ari pamajikanana ngadenge dongeng teh ngalimbah watireun ka Suryani sarta beuki deudeuh wae ka salakina teh. Pedah bukti gede kanyaah ka papada manusa atuh pok wae nyarita, "Pak, kalintang abdi ngaraos sedihna, sanes waktosna mah urang pilari wae mayitna, urang pulasara pepeurieun waktu hirupna ku urang henteu kaasuh." Baraya kaum dangu aliana ungguknya tujuan kana maksud istrina teh. Isukna manehna can ngantor keneh ngan talatah bae ka pagawena lamun aya surat-surat nu asup supaya dianterkeun ka imahna. Pukul 10 beurang surat-surat teh geus katarima. Waliana dibacaan hiji-hiji bari disaksian ku istrina. Manehna ngagebeg barang nempo surat nu ngirimna teh Suryani. Gancang dibaca kieu eusina teh, "Sareng hormat, engkang mugi ulah janten bundu wireh abdi kumawantun nginten surat. Mugi-mugi wae ku angkang dihapunten. Ayeuna teh angkang abdi udu repot, teu aya pisan hareupan tiasa kumelendang deui. Namung samemeh maot abdi hoyong patepang heula sareng angkang. Harita teh hujan ageung, katurug-turug angin ngagalebug, tatangkalan seueur nurungkad. Di Citarum abdi meuntas kanggo rakit, nanging apes abdi rag-rag kekelebegan dugi ka teu emut. Emut-emut tos dipayuneun nunulungan Haki Mahmud jenenganana teh. Angkang sukma abdi tetep di Citarum, hari jasad nama aya di bumina Aki. Omat engkang abdi kedah tepangan. Hormati abdi Suryani. Baraya kaum dangu ari tamat macana sok dibikeun ka istrina. Bari omongna, "Mih, manggaos." Gancang eta surat ku pamajikanana dibaca. Ari tamat melong karakana sarta omongna, "Mangga urang bujeng wae ayeuna." Rekana unggeg terus keluar celak kana mobil sareng istrina. Dius maju gancang pisan.
Barang tepi ka Raja Mandala, Aliana terus ditanya, neangan kampung Lembura Awi, ari geus aya barenga, ari geus aya panerangan, dius mobilna di jalan deui. Saenggeus tepi mobil diparkir, manehna guragiru asup ka leupi lemburan, terus mabai-mabai jalan satapak, jelog anjlog ka sisi pasir, terus nanjak bari nungtun istrina. Keur jongjon nanjak, buru dua ti tonggoh, loba jelema ku Aliana dibegat pok ditanya, sanes ki manawi uninga, di mana ari Lembur Awi teh, abdi bade nepungan ka Aki Mahmud. Nu ditanya ngahuleng terus ngawalon, iya Aki nu katalah Aki Mahmud urang Lembur Awi mah. Aki nun wae atuh, eta abdi teh bade naroskeun Suryani, saurna aya di Aki. Suryani? Aki ngareunjag, pantos pupus, malah bieu dikeluatna oge. Nyana-nyana bakal aya tamu mah, moal waka dikubur. Aliana ngagebeg ngadenge Suryani maot teh. Waya kumaha maotna teh Ki? Ceuk Aliana ngomongna dumareda. Kamari pas sore, basa hujan muru umuy, geuning harita teh layung hibar katumbiri melengkung. Kawas nu mapageun. Aliana teu ngajawab bakat ku handeueul. Pedah kamari manehna aya di lelewek eta. Leos wae ngajug-jug buru kuburanana Suryani. Arigok kana kuburan nu tutunggulna aya ngaranan Suryani. Reg manehna eureun ngajeng jenang tung kawas Arca. Panonna pinuh ku cimata, neuteub taneuh nu masih keneh beureum. Hatena jumerit nyambat ka Suryani, sapedah manehna maot teu bisa patepang heula. Baraya kaum dangu ari pamajikanana srog nyampeurkeun bari ngawurkeun kembang meunang metikan nu aya di dinya, tanda milu sungkawa ka salakina. Nempo pamolah pamajikan kitu teh, Aliana kasuat brek deku terus nyuuh kana kuburan bari sasambat, Suryani, ieu engkang, segeru ceuri. Baraya pamajikanana kacidang anggeusna nempo kalakuan nu jadi salaki kitu teh, leungeunna nyabak angeun, cipanona nyurucud, terus tak-tak salakina dicekel bari omongna, Pak, saur apa tepang sareng Suryani teh teu diduga-duga, ari ayeuna Suryani pupus. Teu kasangka pisan, pedah kahalangan ku waktu sawengi, rupina geus takdir urang wae kedah kitu, ulah patepang heula. Aliana ngareret ka pamajikanana, panonna melong teu ngiceup-ngiceup, berebeuy cipanonna, terus cengkat jung nangtung sarta omongna, laras mi, ayeuna mah urang wartosan bae saderekna sareng ibuna. Muhun, mangga atuh urang uih. Didinya terus indit ninggalkeun eta tempat, budina aralum kawas jauh paninengan. Saja jalan teu lemek teu nyarek, nu kadenge ngan sora mobil wae ngahiung,
jeung ting goloprak lamun manggih jalan legok. Baraya kaum dangu barang tebi ka Bandung, manehna ngajujug gampung hegar mana, kasampak lanceuk Suryani keur ngariung jeung indungna. Sararea galumbiraeun kadatangan ku Aliana jeung pamajikanana teh. Terus disambat omongna, "Ae, geuning Aden, mangga lalinggih." "Mangga," jawab Aliana bari bus ka jero. Saenggeus ngariung, Aliana neuteub ka sararea, awas nguji hatena. Ari nu diteuteup tarungkul. Tidinya pok Aliana ngadadarkeun pangalamanana tepi ka waktu harita. Barang tamat ngadongengna, sararea mani bareng nyebut innalillahi rojiun. Segeruk bae cara reuri. Hihihi. Allah. Allah baraya gaum dangu. Waktosna teu kabujeng, waktosna parantosep. Dongengna oge tangtos parantosep atanapi parantos tamat. Baraya kaum dangu anu alanyar pisan tong hilap di subscribe jeung diaktifkeun lonceng notifikasina, ngarah terang kana bag-bagan carita Mang Maman anu ku Mang Maman diupload. Mung sakitu wae hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng galuluputanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.